Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang aweng karuhun ya. Menuju ngecek lokasi tempat ngolecer di Gunung Cipetag, Gunung Kasur. Cipetag. Tuhan. Mantap. Oke, Cipetag Gunung Kasur. Mantap. Oke. Ikuti terus. Di Cipetag ini beragam dengan macam-macam sayuran. Ada pakcoy, ada sereh, terong. Ada juga terong. Oke, mantap, cocok. Oke, mantap. Itu tepatnya, nah, Cipanas, daerah Cipanas, Kepresidenan Cipanas. Situ Gunung Gede, Pangrango, cuman lagi penuh sama lagi penuh sama kabut. Itu Gunung Baud, puncak. Coba toh, oke mantap. Ikuti terus. Asuhan hambungan. Oke baraya. Serangkan baru bulan berapa ya? Aina teh namanya bulan 11 madenannya 2002 hiji. Sakedap deui urang kok kaleceran deui nyalurkeun hobi ngalestarikeun seni Sunda, kawinan kolecer orang Sunda. Ini baraya tuh, Pak. Sini. Ini tempat ngolecer. Masih pada garung-garung. Belum masih rimbun ininya. Rumput-rumputnya. Oke. Ini kemana hiperbangkena Bang ya? Oke. Ini tepatnya Si Bahadur sebelah sini nih. Tepatnya di sini Si Bahadur, tempat ngolecer saya aweng karuhun. Sakedap deui di paliluhur ranceb menuju proses. Oke. Itu namanya hiji. Halo. Ikuti terus perjalanan Gunung Cipetag, Gunung Kasur. Nah, namanya ieu hiji si Uduh, tatang resi Uduh. Kang Parman bawa golok. Siap-siap. Tim KKS Cipetag Gunung Kasur. Kang Parman nu gaduh kolecer si Ronggeng. Nah, saya sesepuh Cipetag ya Pak RT. Terus aruninga meureunnan tah. Udah goreng. Ya sesepuh Cipetag Gunung Kasur. Kang Sai. Nu gaduh kawasan. Itu Kang Edi. Gaduh kawasan. Mantap. Nah, paling dia Salam lokasi. sahobi pokoknya malah dari Gunung Cipetag, mudah-mudahan panjang saya sararea biasa nempang deui. Amin, Di amin. bulan kahiji mudah-mudahan sehat walafiat dibagi rezeki milikna. Amin. Keur kokorecerana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, ya alamin. Allah. Mantap. Salam satu hobi. Eueuh ieu Tim KKS Cipetag Gunung Kasur. Yang bangke kolecer ye. Mantap. Bener teu aya bener potong. Itu. Da aya bu. Nah, nambah hiji ya si Uduh keagungan Pak RT Cipetag Gunung Kasur. Tah yeu Kang Pei nu gaduh kolecer si putih, si bendera putih. Mantap. Tim KKS Cipetag Gunung Kasur. Oke. Aya Kang Edi tah nu gaduh kawasan yeu. Nu gaduh kawasan Cipetag Gunung Kasur yeu. Yeu, mantap. Sehu. Mantap. Aduh, oke baraya. Baraya Heeh. Kumargi ayeuna mah teh acan sarejap sadayana janten si jukut-jukutna teh acan dibabad.
teu acan dirarapi insyaallah sakedap deui bade dirarapi. Cekap di abdi sakit heula meureunan perjalanan perkoleceran. Hatur nuhun kasadayana baraya KKS, salam satu hobi, salam KKS, tim KKS Cipetak Gunung Kasur awing karuhun. Hatur nuhun kanggo naon kitu teh tah kanggo perhatosanana. Insyaallah di lain waktos urang sambung deui. Mangga sakieu cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKS mantap.